panggil jeung si Aono. Hayang nyaho reaksina kos kumaha. Aing make baju muslim kos kieu. Tapi mehna apaleun moalnya ka aing. Tapi lamun mehna bogohon ka eneh mah ka aing pasti apaleun bahwa aing isi opah. Mumpung berang keneh aing dek neangan tajil heula lah. Ejeng buka ayeuna. Tapi meuli naon ya? Meuli gorengan aing geus bosen. Amun meuli kue apem ayeuna mah sarerese. Lah aing meuli surabi bae lah. Itu si Nyai ada ke mananya? Eta sahanya? Sia nempuan naon Nyai? Sia opah kitu. Saya tak kenal tak aing. Heueuh, aing pangling ka sia. Sia mah biasa make baju seksi bae. Ayeuna mah jiga ibu haja. Lah, nu bener. Heueuh, bener be. Sia ada ke mana Nyai? Aing arek meuli surabi opah jeung buka. Beli naon Eka? Meuli surabi opah. Surabi pas meuli sama sia ge boga. Kurang ajar si opah. Bulan puasa mah aing kudu rajin ibadah. Aona. Aona kunaon sih? Opah, Oh, iya opah, emang nih saha? aing pangling opah. Suan teh mah puhaja. Karak jam 4. Tapi beuteung aing geus kukurukan. Hayang geura buka amat. Eta si Akang matas di mana? Mamake baju koko. Akang matas ngariung kitu, make koko jeung peci. Mantes di masjid Nyai. Tah kitu, kudu deka masjid. Komo ayeuna mah bulan puasa. Jarang-jarang ge, Nyai. Pan sok ka masjid mah. Nyai, nyen kolok tuh. Ayeuna mah teu nyieun Akang. Hari eueuh kolok mah kurang semangat Nyai, akang mah. Ayeuna mah Nyai meuli surabi Akang. Meuli bagus surabina ge. Bagus kumaha surabina Nyai. Surabina bagus Kang. Meuni mukung jasa. Nyai, abuburit yuk. Naon Akang? Abuburit. Ke Nyai beberes heula Akang. Oh. Lila amat si Nyai. Maning abuburit sorangan bae lah. Jembatan lang abuburit na. Nyai, akang di jembatan. Oh, nuturkan si Nyai.
Rehe amat ya jelema. Kamarananya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus magrib.